bade ngajak kasadayana musyawarah. Musyawarah ayeuna emana nyata kanggo acara tahunan sareng penggalangan dana. Kitina simkuring bade ngajak kasadayana nu hadir di ieu kesempatan. Pilihna aya nu tos gaduh pendapat bade ngayakeun acara naon, buahna acara olahraga, tetapi saja Pak. Kanaya naon usulan kanaya, konsep kanaya kanggo acara tahunan ieu. Budaya masih jadi perhatian kanaya kusabab di zaman ayeuna budaya teh geus ditinggalkeun jeung kurang dihargaan. Jadi arurang henteu saukur neangan dana doang, tapi urang ge bisa sakalian ngelestarikeun budaya lembur urang sorangan. Iyalah, kurang setuju. Soalnya cek tadi teh budaya mah ayeuna geus ditinggalkeun jeung kurang dihargaan. Jadi pendapat Andi kumaha? Yang cek tadi mah kieu mending angkat kene konsep anu kekinian. Anu pikir sepuh generasi milenial lah. Ya contohnya jika turnamen game online gitu. Oh, gitu nya. Hati oge sih. Simpulnya oge setuju ka pendapat Andi kumargi. Urang ngayakeun acara tahunan teh kanggo penggalangan dana demi kamajuan ieu lembur. Mun itu kan jika tidak sama ini kan peminatnya loba gitu penontonnya loba. Awana naik. Bisa tambah-tambah gitu. Dirasukan kebayang lebihan cahayana dan tusan sederhana mujang priana angkat badan bulan bangun tayar kainran nganggo sinjang di lamban mojang priangan umat imut sura seri nyari larak lirik kepan mojang priangan dirasukan kebayang lebihan cahayana dan tusan sederhana mojang Naik, kunaon sih si Gani semangat tagihan gitu? Bener kunaon sih? Cerita tuh, emang maunya tuh capek nggak perlu latihan kaos kieu. Ya capek sih Nay, tapi kan boga cita-cita ngenalkeun tari Jaipong ka kancah internasional. Nya Dew, tapi Dewi ki terang meureun kamari geus pamila kumaha uduhan pisan ka urang teh. Jadakan orang dia nggak komeng orang luar.